RW di mana we? Oh ngahaja ka dieu teh neangan itu bah akong ditah meuli galon. Oh iya tuh kuat karario we da kumaha usum halodok kieu mah tempat tangkal we gararing kieu. Nyambung ngobrol teh bae teh. Lain ieu mah neangan bah akong rek ditah meuli galon teu nanya masalah tangka. Oh itu rek dijual ya oge jual nama. Astagfirullahaladzim ya Allah mah. Ya kumaha didak celina duh aing mah ampun. Totoy, ninggal bah akong bade piwarang meser galon. Rek ditah ka kulon. Meser galon. Oh meuli balon. Astagfirullahaladzim. Ieu mah ai. Ceuli kunaon eta? Ceuli. Oh iya teh we ku gara-gara akong. Kunaon kitu? Oh iya loba nyarekan jadi ceuli beunang kieu. Duh aing nepikeun ka kituna atuh. Eta gitu we. Oh teh we kersa teu ku abi piwarang meser galon nya. Wah, juga RW atuh ka ditu teangan akong mah. Aya kagok tembok keur bebersih. Ih astagfirullahaladzim. Botoy, abdi bade miwarang. Bah akong teh aya mah bah otoy kersa meser galon sanes naros ieu. Hari akong ka mana akong? La ilaha illallah geus nanya deui wae. Kan abdi tadi nu naros ka bah otoy. Aduh eta ceuli geura kudu dilorek heula ku linggis geura. Lorek ceuli. Eta we, oh hese ayeuna panggih jeung akong teh. Astagfirullahaladzim. Aing mah hese jeung jelema bolot kieu mah. Geus kieu can. Entos. Oh, aing kan udahar mah papari.